Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abi Anissa Siti Nur Hanifah, nomor absen 02 di kelas 11 MIPA 3. Ibu guru sareng sadayana siswa anu dipihormat sarta rerencangan sadayana anu dipikareueus. Langkung dipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang nikmat ka urang sadayana. Utamina nikmat sehat walafiat sehingga urang sadayana tiasa kempel di tempat ieu sareng tiasa ningali video ieu. Teu hilap sholawat sinareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, sarta urang saraku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Kuring ngadeg di dieu teu aya lain nyaeta bade ngadugikeun pidato anu temana nyaeta bahaya rokok. Sapertos urang sarta rerencangan sadayana, mun nu namina rokok teh tos teu asing deui di golongan barudak sakola sapantaran urang. Tapi ayeuna mah ti mimiti budak sakola nu ngangge saragam biru tos hampir sadayana nyobian nu namina rokok. Komo tos aya anu jadi pecandu rokok. Kabiasaan para pelajar ngarokok teh lantaran karayu ku iklan-iklan, ku rerencanganna, sarta kasalahpahaman mun rokok tiasa ngajadikeun diri urang tenang. Tapi eta teh salah pisan. Rokok tiasa nenangkeun urang tapi ukur sesaat. Ai bahayana mah bakal karaos salilana. Bahaya rokok teh diantarana resiko kanker, paru-paru, jantung, hipotensi, ti sagi reproduksi. Ngarokok di umur dini bisa ngabalukarkeun hipotensi sarta kakurangan jumlah sperma dina lalaki, jeung ngurangan tingkat kesuburan di awewe. Eta mung sababaraha contoh bahaya rokok, tapi seueur keneh bahaya-bahaya rokok nu lainna. Jalmi anu ngarokok teh sami jeung ngasupkeun racun ka diri sorangan. Mun kasarna mah ngarokok teh sami jeung bunuh diri secara perlahan. Jalmi nu ngarokok oge sami sareng ngaduruk artos, komo pelajar mah sami sareng ngadurukan artos kolot urang nu tos banting tulang milarian artos kangge ngabelaan urang, tapi artosna malah kadidurukan. Tah rerencangan sadayana nu teu acan nyobian rokok kahade kade ulah cobi-cobi ngarokok lantaran bahaya rokok teh seueur pisan sareng nimbulkeun resiko berat sampai ngakibatkeun maot ku bahayana rokok. Nu teh jadi pecandu rokok hayu urang enggal direnan kebiasaan awon eta. Langkung sae upami artos nu biasa didurukan eta urang kempelkeun kangge meser anu leuwih mangpaat. Tos seueur korban gara-gara rokok, tong sampe urang jadi korban saterusna. Dugi mung sakieu nu tiasa simkuring didugikeun, hapunten bili aya kalepatan atau sareng kata-kata anu bagut kanu ati, margi kasampurnaan datangna ti Allah Subhanahu wa taala, kasalahan datangna ti diri abdi nyadira. Mugi-mugi biantara kuring ieu manfaat kangge sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.